Iya eta bah, eta keur pas kamari peuting abah nganteran lah nya. Eta keur peutingna deui, kamari peutingna deui. Dibegal kami mau motor budak. Mana dan masih aya begal di kuari kunci kuari lah Aya eta duaan, nu hiji mah jangkung, nu hiji mah lebar awakna. ulah diteangkeun nu kitu mah ceng. Saha nu neangkeun pu kami mantes balik jarah dipegat dirinya di jambatan teh eta. Atuh baju ge kuat saroek bah. Syukurna bae ditang tayungan keneh ku Gusti Allah. Awak mantes soek eta. Ngaranna tambah lain anak abah tambah masih suek kene awak. Dan ku abah di jampean bareto supaya eta supaya selamat meniberi doa anak ku abah supaya selamat punya akhirat. Pugu keur pas hari teh eta bah kalah laleungit eta dijampean tak kapapatkeun hiji ge. Laju kudu kumaha ya ceng mah nya, kan kudu gawe heula kitu dengan gantian motor si budak. Eta nakeun bah kana kolotna eta najan budakna bager ge. Ngoseng tamari kudu digantian burung geus tanggung jawab abah ulah hayang ka kota kitu kula-kuli kitu. Sama sugan aya milik raja pare can asak lah. Abah ge pusing aya bae tapi susahna lah. Nyai mah nek rubuhnya barolong. Susahna aya bae. Oh kita mau digantian ku abah gitu. Oke, asal sabar bae ituna. Nu kaetana motorna. Kamu situ, Pak. Berban dikaji mengaji, Pak. Burung banyak. Tapi bahasa ieu keneh ieu bae. Ngeuri panetnya beuting eta begal eleh. Asa orang kurang teh bah. Cuma ada di dampean di burung mah ieu. Jajaran deui. Atuh ceng nu kitu mah atuh piraku santri. Da ulah ngadar eta na bae daging na kudu pulang-pulangna nu dihakan lauk supaya teu asana awak. Kerak ya istilahna. Liwat aya kerakna nya tarareus coba di eta penongko. Geus penting mah salamet ulah yang teu awak. Terus salamet bae geus. Korban hatina fi dunya teh atan we tala. Geus eta bae. Geus abah mah. Ulah yang bulat dulu. Asal batur eta karunyan we ka urang. Datang karunyan geus. Ngojo. Penting amat pas tak malam karunyan. Coba dong begal. Kita karunyan padahal dulu kami